Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing murid-murid ibu sadayana di kelas 4. Kumaha damang tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda di semester 2. Sateu acan ibu ngawitan pangajaran ieu, ibu bade ngucapkeun minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir sinareng batin. Tah ayeuna yuk urang kawitan pangajaran bahasa Sunda dinten ieu. Sateu acan dikawitan urang baca heula basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Dinten ieu urang tos lebet dina pangajaran 8 dina materi lembur kuring. Ibu miharep hidup sadayana saatos diajar dina materi dinten ieu hidup tiasa ngalarapkeun kalimah pangajak sareng ngalengkepan paguneman. Kalimah pangajak nyaeta kalimah anu eusina mangrupa ajakan supaya milampah hiji pagawean. Ciri-ciri kalimah pangajak nyaeta biasana ngagunakeun kecap hayu, yu, jeung dinu kalimah di akhirna dibere tanda panyeluk. Contoh kalimahna sapertos kieu. Jang ngiring sareng abdi yuk. Nomor 2. Hayu urang ameng. Tah, sapertos kitunya aya ciri-cirina nyaeta ngagunakeun kecap yu, hayu sareng di akhir kalimat dipasihan tanda panyeluk. Ayeuna buka bukuna kaca 82. Nyaeta ngalengkepan paguneman dumasar kanu gambar. Paguneman anu aya dina gambar ieu aya pakaitna dina kalimat pangajak. Kumaha anu nomor 1? Moal pamijajan mah. Tah eta nyaeta mangrupa jawaban. Upami soalna aya mangrupa jawaban berarti hideuk kedah ngeusian titik-titik ieu. Berarti titik-titik ieu teh berupa ajakan. Aya ajakan sareng aya jawaban. Anu nomor 2 titik-titik teras aya jawaban. Hayu pami ka perpustakaan mah. Anu katilu aya jawaban heula. Mangga weh ti payun engke abdi nyusul. Tah berarti pertarosanana sapertos kumaha. Sedengkeun anu kaopat kalimah pangajakna kumaha. Tah waleranana alim nuju seueur PR abdina. Tah yuk urang kerjakeun sasarengan. Sapertos kumaha kinten-kinten. Tah ayeuna urang ngalengkepan paguneman halaman 82. Tadi aya waleran atanapi jawaban. Moal pamijajan mah. Nah, tidak kalau jajan mah seperti itu ya. Berarti pertanyaannya bagaimana? Boleh seperti ini. Den urang jajan es yuk. Nah, berdasarkan gambar ya. Gambar yang tadi menunjukkan tukang es. Nah, jadi pertanyaannya atau ajakannya mengajak jajan es dan jawabannya moal pamijajan mah, jadi ditolak ya ajakannya. Salajengna nomor 2. Gambar nomor 2 atos aya waleran sudah ada jawaban. Hayu pami ka perpustakaan mah berarti ini ajakannya disetujui ya. Nah, bagaimana kira-kira membuat pertanyaannya atau kalimah pangajaknya? Contoh, Nita urang ke perpustakaan yuk. Nah, ingat ada yuk dan tanda panyeluk itu menandakan kalimat ajakan. Dan jawabannya, hayu mami ke perpustakaan mah. Ya, disetujui ajakannya. Teras anu katilu. Nu katilu oge aya jawabanana.
Mangga weh ti payun engke abdi nyusul. Nah, sesuaikan dengan gambar, berarti dia itu mengajak apa? Sep, hayu orang main bal di lapangan. Nah, seperti itu ya. Lalu dijawab, mangga weh ti payun engke abdi nyusul. Karena sedang apa Asepnya? Sedang menyapu. Seperti itu ya. Yang terakhir nomor 4. Jawabannya adalah Alim nuju seueur PR abdina. Tidak mau saya sedang banyak PR. Berarti kira-kira kalimat ajakannya bagaimana? Sesuaikan dengan gambar. Wan, uih sakola urang sasapedahan yuk. Atau bisa saja mengajak bermain yuk atau apa ya. Yang ajakannya ini jawabannya ditolak. Nah, jadi seperti ini. Membuat kalimat pengajak dan jawabannya dengan menggunakan kalimat yang sopan ya, tentunya tidak kasar. Nah, anak-anakku semua, bagaimana sudah mengerti dengan materi hari ini mengenaan kalimat pangajak? Pasti atos tiasanya sadayana upami teu acan ngartos mangga diputer deui videona atanapi langsung naros ka ibu. Mung dugi dieu wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.